Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kampes. Kumaha damang? Damang. Alhamdulillah sadayana aya dina kaayaan sehat walafiat. Mugia urang salawasna dipakarin kesehatan sareng kasalamatan tur aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah dina danget ieu dinten Salasanya kaping 3 Agustus jam K2 dina lawungan K3 dina semester hiji urang tiasa kumpul deui dina pangajaran basa Sunda. Sateuacan di kawitan sumangga KM-na mingpin doa. Sateuacan di akhir hayu urang ngadoa sesarengan. Ngadoa di kawitan. Rengseng. Tah tadi atos ngadoa nya. Mugia pangajaran dinten ayeuna tiasa lumangsung kalawan lancar. Tah sateuacan diajar ibu bade ngabsen heula. Mangga regepkeun biasa anu namina kapanggil ku ibu kawalernya. Cuanten ibu jelas? Jelas. Ayu Dias. Hadir, Bu. Aya, suanten ibu jelas ya? Jelas, Bu. Dandi. Hadir, Bu. Desi. Hadir, Bu. Anu kahiji kali kajum hidup tekenging okem kedah katinggal sadayana. Nah, sipa kamana sipa teka tinggal sareng Dandi nya. Sipa sareng Dandi teka tinggal kasih okem. Iya, Bu, ya. Terus anu salajengna ibu bade ibu hayang terang yeuh nya. Materi minggon kamari masih tradisi Sunda. Tah, ngeunaan naon aya nu masih emut. Aku, Bu. Ya, sok bias. Menganalisis struktur pedaran jeung struktur teks sawer. Leresnya, minggon kamari ibu ngabahas perkawis analisis teks sawer sareng pedaran. Tah, aya nu terang teu nganalisis struktur sawer sareng pedaran teh naonna? Gitu tanu dianalisisna. Struktur sawerna naon gitu tah? Aya 3, Ibu. Aya 3, leres. Naon wae? Bubuka, isi, sareng panutup. Leresnya aya bubuka, eusi sareng panutup. Duanana sami, boh dina pedaran, boh dina teks sawer. Nya strukturna sami, aya bubuka, eusi sareng panutup. Masih ngabahas tradisi Sunda sawer panganten. Tapi masih semangat kan hidupnya? Masih semangat. Sabab sawer panganten teh cek ibu mah resep. Resep kunaon? Kamu cek istri mah nya resep sabab naon? Salah si anu teu resep tinggal panganten. Jadi ibu hoyong hidup sumanget dina diajar bahasa Sunda nya. Lantaran dina non dinten ayeuna ibu baris ngajak hidup kanggo nyaritakeun pedaran tradisi Sunda sawer panganten anu aya di daerah hidup. Pasti aya bedana. Jadi tinggal aya kompetensi dasar biasa kadenanya nyaeta menganalisis isi, struktur dan aspek kebahasaan teks bahasan tradisi Sunda. Kanggo dinten ayeuna ibu baris ngabahas perkawis kabahasaan dina KD 3.1.
Tah, anu kade opat titik hijina, Ibu Baris menyajikan bahasan tradisi setempat melalui berbagai media seperti mading, pameran fotografi, film dokumenter dengan memperhatikan kaidah bahasa Sunda. Setelah proses pembelajaran dengan menggunakan model project-based learning yang terintegrasi dengan saintifik dan TPACK secara daring, peserta didik dituntut mampu menganalisis kecaprundayan dalam teks bahasan dan menyajikan bahasan tradisi Sunda sawer panganten yang ada di daerahnya masing-masing. Caprundayan pasingan kecaprundayan kahiji kecaprundayan dilarang kedua kecaprundayan dilarang hentang anu katilu kecaprundayan dilarang hentang anu kaopat kecaprundayan dilarang hentang anu kalima kecaprundayan dilarang hentang atawa ambifix ringkah nulis padaran atawa bahasan kahiji neangan ide atawa ilham kedua mangkukeun jejur atawa tema katilu nyusun rangka tulisan kaopat basa anu digunakeun kalima nangkukeun judul. Aya nu apal teh sih naon kecaprundayan teh? Imbuhan. Leres. Imbuhan ya. Imbuhan kan seueurnya aya aya anu dihareup amun di Sunda mah sanes imbuhan disebatna tapi rarangkem. Sumangga hidup ngaanalisis kecaprundayan dina teks pedaran anu ku Ibu tos disadiakeun. Teks ieu teh mangrupa paragraf kadua sareng paragraf katilu dina teks sawer dina teks pedaran sawer panganten nu minggon kamari. Tah, supaya ngemutan deui ieu oge ku Ibu atos di-share dina Google Classroom sareng tos di-share dina WA nya. Tah nu ngawaler? Sipa Bu. Sipa di Payungan. Coba tinggalnya. Leres teu. Oh, leresnya. Leres tak checklist berarti leres di Payungan. Tani. Nganasehatan. Nganasehatan. Pasnya yang ditinggal. Leres nganasehatan. Cak, naon? Kancena sumangga hidup ayeuna ngadamel atau lebih karena menceritakan tradisi Sunda sawer pangantennya. Ibu nyuhun kena hidup menceritakan atau menyajikan tradisi Sunda sawer panganten anu aya di daerah hidup. Jadi tenggat kanggo ngumpulkeun pasien ieu teh maksud Ibu mah tenggat kanggo hidup ngapublikasikeunana kana media sosial. Kan Ibu tos nyarios tadi di awal urang ngadamel pedaran tradisi Sunda, tepat maksudnya menyajikan pedaran tradisi Sunda anu aya di daerah hidup ngaliwatan mading. Tapi madingna sanes mading sapertos di sakola nganggo papan aya kertas ditempelkeun sanes, tapi urang leuwih kana media sosial. Urang ibaratkeun media sosial teh papana. Tah, kumaha carana supaya tulisan hidup kabaca? Carana nyaeta kedah di posting ya. Urang tangtukeun heula tenggat waktu kanggo ngumpulkeun pancen ngadamel pedaran tradisi Sunda ieu. Ibu nyuhunkeunna dinten Rebo enjing berartinya Rebo kaping 4 Agustus 2021 paling olatna tabuh 12. Sapuk dina neangan ide atau ilham hidup kudu jauh-jauh milarian tiasa dicandak tina pengalaman pribadi atawa tina objek sabudeureun urang. Anu kadua temana tos dijelaskeun nya ngalewatan video. Terus anu katilu rangka tulisan masih emut kan ayat 3 nyaeta aya bubuka eusi sareng panutup. Anu kaopat tah basa awas tinggal basa anu digunakeun basa teh nyaeta pakakas atawa alat utama dina nulis.
Dina nulis bahasan ilaharna ngagunakeun bahasa Loma. Jadi kedah ilaharna nganggo bahasa Loma biasa nanya. Jadi ulah campur-campur, oh aya bahasa kasar, aya bahasa lemes, aya bahasa Loma. Urang gunakeun nu sami bahasa bahasa Loma. Ka anu kalima nangtukeun judulnya. Nangtukeun judul karangan teh hadena kudua atawa 3 kecap anu luyu jeung jejer. Nu pasti mah mata kirut jeung ngahudang kana kapanasaran. Tradisi sawer panganten. Sawer ngandung harti sebar. Nyaeta nyebarkeun esi bokor kanu mulungan. Di daerah abdi, tradisi sawer ieu masih seueur dilakonan. Kusabab dina tembang sawer aya papatah anu mantak manah karaos nyeri. Sawer teh mangrupa tradisi Sunda anu ulah dipohokeun terutamina mah dileungitkeun. Daerah abdi tradisi sawer seueur pisan nu sok ngiringan mulungan. Resep ningalna kusabab duit logam diaurkeun. Teu cekap duit wae aya oge permen, bea sareng nu sanesna. Di daerah abdi biasa nama juru sawerna istri. Resep pisan alamun aya saweran teh sanes mulungan duit bungkul. Didinya oge urang sasarengan ngajaga kana silaturahmi sareng tatanggi. Mung aya sawer oge abdi sok ngiringan mulungan kana esi bokor, terutamina mah duit logam. Dina tradisi sawer abdi sok ngaraos sedih kusabab papatah anu aya dina tembang sawer. Silih bela jeung caroge, ulah ngan pelesir wae, mending oge boga gawe, ngarah rapih unggal poe. Sareng garwa masing layet, kudu silih pika memet. Oma ulah pikir heureut, sangkan silih pika memet. Papatah dina tembang di luhur, mangrupa papatah anu janten emutan kanggo rumah tangga anu rukun. Sakitu anu tiasa ditepikeun dina tradisi sawer daerah simkuring, kirang leuwihna simkuring hampunten, mugia sing aya mangpaatna kanggo urang sadayana. Tah. Emprak heula kanggo Eli sadayana, kanggo karyana Eli. Emprak keprok nya. Hatur nuhun Eli, bahasana ditinggal deui nya. Leres henteu nya, ngartos. Tradisi sawer panganten di Tanjung Rasa. Sababaraha sasi anu kaliwat, Tasya sareng mamah ngahadiran pernikahan salah sahiji rerencangan mamah. Di nikahan eta kasebat ngagunakeun adat Sunda. Di runtuyan acara aya acara sawer panganten. Wanci dugi ka acara kasebat sarta dibewarakeun yen sawer panganten bade dimulai sakedap deui. Sadaya tamu ondangan ngariung ka asup barudak sarta para sepuh. Anu sok diselapkeun di jero sedotan. Di jero sedotan eta teh aya kertas anu eusina nami barang. Nah engke teh kertas eta teh ditukeurkeun ka anu gaduh hajatna atawa ka panitiana. Nah engke anu kenging dorpes eta teh kenging hadiah anu aya di kertasna. Ngawurkeun eusi saweranana diaurkeun bari juru sawer maca kidung. Tah didinya budak jeung kolot parebut marulungan duit jeung dorpres. Aya oge anu mulungan permen, kadang aya budak leutik anu katincak nepi ka cirikna. Aya anu katindihan. Pokona mah acarana teh nimbulkeun rasa gumbira da meuni rame pisan upami aya saweran teh. Hatur nuhun Nadila, emprak kanggo Nadila, kanggo Eli, kanggo sadaya Tasya nya. Emprak deui kanggo sadayana sareng kanu atos kintunkeun nomor tujuan ye nu sadeta masih diantos ku ibu nya. Kesimpulan tina kecap pundayan saha nu tiasa. Nadila Bu. Nadila tiasa mangga. Sabada nganalisis kecap rundayan dina pedaran atau bahasan, katingal aya 5 rupa jenis kecap rundayan anu digunakeun. Nyata kecap rundayan dirarangkeun hareup, tengah, tukang, gabung jeung barung. Alma Bu, Sok Salma kumaha? dina nyaritakeun pedaran tradisi Sunda sawer panganten, rata-rata di unggal daerah miboga runtuyan acara nu sarua kitu oge eusi bokorna. Satos ieu tong hilap aya evaluasi ti ibu sapertos biasa PG 10 soal dina Google Classroom. Yang payun urang lebet kana bab 2 materi anu enggal. Kira-kira ibu kumaha ayeuna nerangkeunana? Kame teu
Rame, Bu. Rame Bu. Iya, nu penting hidup kudu imah wajib tetap ngajaga kesehatan ya. Ulah lali pokona mah. Sakitu wae anu didugikeun dinten ayeuna kirang langkungna neda dihapunten. Ayeuna sumangga KM-na nyiapkeun deui kanggo nutup ieu lawungan. Alhamdulillah pengajaran atos rengse mangga urang ngadua sasarengan, ngadua di kawitan. Rengse.